nasib salaki eueuh susahan loba kumaha aya nasib sing kuring Gusti tulung iraha salaki urang euy balik deui ti kuburan moal mungkin jigana teh kan urang mah hayang ngadoa we sugan we salaki urang balik deui atau menangkeun salaki juga aparat moal mungkin menangkeun pengusaha moal mungkin jika nama balik dia kena tukang kuli astagfirullah sing diagungkeun milik sing kuring teh Allah sisuhan loba kene dicai nasib cai heula ayam motor mumpung eueuh bogana asa teh isi tuh anjing teh dikunci setang deh. Ada si anjing salah nyongkot di gobong. Iya jangan. Itu coba kakeun lipstick. Ini ke tesi. Kang Beok sampean deh. Tuh, sakala-kala tadi di Cikopian yang di warung cager alhamdulillah. Bisa gitu di Cikopian bisa cager. Barokah aya meureunna nya Cikopiana. Kieu Kang Beok enak teh. Ti lumur teh asa-asa jempling enak teh. Heueuh sarangannya asa rada muring ka kulu-kulu. Sarieun kumaha teh aduh. Ting aya kila-kila naon teh nya. Asa teu pararubukan Kade teh. aya ieu teh. Aya nae Bandung, pengen kamari ge di Ciburial. Anu kaleutan Tuh eta mah tak urang ayeuna nguriling oge meureun nya bisa kajadian di leumpur urang. Aduh, ieu kumaha ya. Ayeuna mah geus rada lumayan urang nguliling teh nya sugan kadieu tah. Anu ringeunna teh kamari anu dirampok teh ini imahna teh butut. Bili karunya. Gelombang teh geus kieu. Eta teh urang Ini teh urang Ciburial nya. anu di paula teh lain TV da tebogaan TV, lain kulkas da tebogaan kulkas. Naon atuh? BH tapi rak Allahu Akbar. BH? Heeh. Orang nate orang Ciburial. Eta mending banget nya kadodoh. Teu kirim-kirim eta badog.
Teu sangka eta zaman kiwarinya. Zaman ayeuna Bakat ku hese meureunnya teh ese duit. Dan gara-gara si Bagong kolorna cinta. Oke gitu kan si kolorna teh. Sok lah. Gitu. Menang jadi si. Gitu dah. Kumaha? Ini Ayo urang nonton ya. Aya itu si aya kejadian. ini jempang-jempeng ieu nya. Hari engki ari isu. Mana-mana. Sekinya nadanya ngejauh paling kepatangan. Baik kek. Fenomenal. Siga aya jelema keur ngontrak-ngontrak motor. Mana teu ketembok urang mana? Tuh kayak baru teh. Mana ya? Tuh, nya. Heeh. Atuh tanya. Kang Beok tanya. Tanya pegas harus doa cak buani. Tuh, jang. Keur naon eta kokosep? Ngobok gitu apel abdi teh. Teh hurung-hurung nih. Hese tadi tuh. Ada ujang teh tos eta gimana ya teh? Ieu tos eta dirinya palidinya aya. Neng ngeus teh ani. Geus anu mana eta nangis anu paling dirinya nih. Komandan asa teu apal nih. Balinya nu batu kongtul gitu. Saha Bang Mayok? Nangis. Di dinya meureun da. Sarangnya teh pasti apal ya. Beda Kata meureun anu buukna kumpai panjang. Tah eta bener nya muhun aku. Gitu bae ge. Tah eta bener nya Siga muhun. bujurna nih. Atuh cieuy pisan euy. Nya muhun tapi gitu Komandan ge naik eta ke sineus. naiknya. Heueuh kudu we. Tah ayeuna ujang maksudna rek ka mana? itu Uwi atau rek? muhun gitu bade uwi tapi iya mogok nih biasa Maksudna ku komandan bade dilereskeun dibantosan gitu. ngarepotkeun mah iya Moal komandan mah ngarepotkeun. Bantuan karunya geus eta. Atuh kumaha ku Kang Beok bade didorong atau kumaha ya? aduh wios wios Bensin aya atuh. Kanggo meser bensin eta aya. aya ieu teh cuman teu hirup-hirup ting Bisa kumaha tebogaan mah bakalan lah. Heuh sakatu ninyem we komandan kejang ewok. Asa tekedah iya udah mogok kumpul itu abdi teh tadi capek ando dorong dorongnya namanya. Ya sok atuh dorong. ah wios sih ngarepotkeun mah ada caket pali dinya Komandan Kang Beok dibantosan jadi ngarepotkeun kieu. sok jadi enak kita aduh Kadewe. Mananya si eta nya kode itu ditanya orang mana nanya itu apa tuh Geus daharan dicari karunya gitu di bakalan keur meuli bensin udah urangnya pan komandan ge ari kinyem eta duit ka Kang Beok jadi balasa karena da kubuk kieu can gajian ye. terserah Ya kumaha ye. aduh nasib salaki aduh iraha nu arek daekeun ka urang Gusti maafkan siseuhan diseuh sorangan nu ngabantuan ieu jadi acan Gusti nu agung keheula motor ka mana nya astagfirullahaladzim motor ke mana? Motor ke mana ya Allah? Ya Rabbi selaki motor di mana? Aduh Gusti. Komandan itu saha gogoakan aya warga urang atuh. Karuna sida. cemimah weh Lain eta mah. Saha? Si lain.
Kita kunaon Kang bewok lempang teh atuh da lu. Taros kenal. Taros kenal. Hei. Ini mah kunaon? Komandan, Tanya atuh tanya. ini mah kunaon? Anjing. Aya naon eta aya naon aya naon. Tulung teh aya naon aya naon. Tenang lah, tenang. Cici, tenang. Tulung kurang istighfar aya naon sok caritakeun ka komandan ieu. Aduh, Kaler mana kaler? Iya kaler mah ieu lincah. Aneh bapak atuh ieu mah senah capek. Jep. Sok ngomong sok ieu obrolkeun kumaha eta teh kajadianna. Naon kajadianna ieu? sing sabar eta aduh. Astagfirullah. Komandan jadi Mana cai? laluas kieu. Ari nyanyi teh pan lain di dieu teh. Aduh, sok inum mala. Beteng habis jurang ieu. Motor, Pak Komandan motor. Kunaon si motor? Motor. Kemana ya? Si motor teh salaki nyai, salaki aja. Motor batu motor berhenti shopping eta mah astagfirullah. Sugan anu tadi jelema eta. Anu tadi Jelema mana ieu jelema anu ngobrol mana? jeung komandan eta. Motor. Ngedorong-dorong motor eta. Ayo motorna kumaha motorna? Motorna eta geuningan anu bebek. Bebek Eta motorna bebekna bae kos nyai teh teh. Atuh bapak lebih kisah wisai kene abdi jeung bebek mah atuh ge boyna. Geus kurang lain mah nya bak komandan ge resep ini. Atuh mah bahas eta motor. Ih bapak motor leuh. Gampang komandan urang usahakeun. Kang bewok kumaha tuh? Karunya ieu janda. Oke. Kudu ribet heula teh nanyana pan teu pararuguh baru nanya. Ya sok. Salaki mana salaki? Dengan salah. Salaki mana? Pan sakini mama geus almarhum. Astagfirullahaladzim. Geus gila lain. Motor Kumaha tuh? Ya kudu Kang bewok kumaha tuh? Auna teh komandan. Ah itu Kang bewok. Urang susu. Ayeuna mah jeung heula urang susu ka itu ayeuna mah urang beri. yang ngilu. Tong ada ini mah tuh mah. Cici di dieu tuh karunya nyai. Ayeuna mah urang susu. Ya, makanya. Ayo Kang bewok urang susul. Nagoan di dieu. Ayo jangan senang. Sepatu mana sepatu? Nyai eta. Tah. Kita semua yuk. Ayo atuh. Kumaha teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo rencangan boh dinu tebih, boh dinu caket, bangsa Indonesia tong hilap subscribe, like channel YouTube kami di Kampung Balakacius tong hilapnya sadayana sing seueur subscribe-na sareng like-na diantos pisan ku Kampung Balakacius. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.